arek ulin nepungan Cikokom tek neangan pagawean beja nama Ceuah enak mah geus beunghar sugan we narima keneh lowongan Gening aya Cikokom deh Cikokom kenaon Cik Ici, iya biasa we atuh penyangan sawah. lain Cikokom di detek nanyakeun Kumaha, Cik Ici? Cikokom Sok. lain cenah bejana enak Ceuah teh geus beunghar Cikokom Beunghar. digawe Ceuah Alhamdulillah, ayeuna mah ku Caah segala oge ditangkes. atuh mah bae mun kuring ngalamar bi bakal ditarima moal Ya pasti bakal we asengna sok aya lowongan. Ceuah bager teu Cikokom Bageun cek kitu nama pada bawel kacida bibi. kan eta kena geus beunghar Tapi hatena mah alhamdulillah urang teh. beunghar mah biasana sombong jelema ayeuna mah Tapi nah alhamdulillah ieu mah ku duit mah bame bro pokona mah. kita rek ngalamar ka Ceuah dia teh susah Cikokom Sok sugan mah tuh tanya laki jering geus sabulan ngaringkuk teu Ari usaha deuh teuing atuh. di dia nganggur sedih pokoknya mah sugan nya Ceuah Kayak urang tanyakeun nya. Cikomnya Tah kitu. Sok. Bapana ieu sugan tuh Cik Ici pananyakeun salakina gering. Aduh, siapa bilang Itu hayang digawe si Cik Ici karunya nganggur cenah oge. ya tuh kuring urang ngomong ka dulungan. Sugan aya pagawean keur ubah-ubah diri wae Nah mah. kitu Pak. naon ieu ngomongkeun kuring keur naon ngomongkeun kuring ieu aya naon Alhamdulillah. awas Cik Ici urang dari kumaha rek ngobrol sakedeung kuring teh boga sahabat ieu babaturan manehna. Ayeuna teh karunya salakina keur gering pagawean boga susuganan tuh dunungan boga pagawean keur ieu tah babaturan masih manehna naon we. aya ada tukang beberes sih imah di ditu Cik Ici aya cenah alhamdulillah. sok atuh cing jalujur kade cing jalujur Sebenarnya gitu Cik Ici. cing jalaeng Sok.